Hadirin hormatan sepurim, selanjutnya sejak bergiken kasamtukan Majelis Musyawarah Sunda ka Profesor Dr. Ganjar Kurnia, Insinyur DDA, Subangga Dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hormat Maseda, para kini sepuh sareng ulama anu sanesna. Pribados sebagai ngagikeun kasamtukan ngadegna Majelis Musyawarah Sunda. Hiji masyarakat Sunda salah sahiji seler utama di Indonesia sareng dina wangunan negara Republik Indonesia mangrupikeun pilar penting ajenna persatuan nasional anu didasaran ku ajen Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Sunda tadi disebutkan sanes mung saukur di Jawa Barat, saurang Ruki, Banten, selesai provinsi namina Banten, tapi realitasnya 60-70% orang Sunda. Jantan Sunda kacida pisan badanna kalebet panginten seueur oge di Jakarta, seueur oge di Pangembaraan. Kemarin pribados jalan-jalan ke Sumatera Barat paling teh 120.000 orang Sunda di Sumatera Barat. Di sampah perjuangan kemerdekaan sareng saperantos negara Republik Indonesia merdeka anu bade ngalengkah ka 10 minggu teu acan aya wadah musyawarah kamasyarakatan sareng kabudayaan Sunda anu tiasa janten mandala pikeun awal kaprihatinan sareng ngaheuyeun potensi urang Sunda anu tiasa nanjeurkeun marwah di Sunda kalebet di tingkat nasional. Ki Sunda salaku seler di negara Indonesia tos sakedahna ngarawat ngembangkeun sareng ngawariskeun sagala potensi Sunda pikeun ngamajukeun lemah cai bangsa sareng negara. Anu katilu saestuna sagala hal anu aya patula-patulina sareng Sunda kedah janten tanggal walar urang Sunda ku anjeun. Urang teh tiasa ngandelkeun Sunda, budaya Sunda, wilayah-wilayah Sunda anu sanes tapi kedah janten tanggal walau urang Sunda wanjir sangkan sarendep saigel sabobot sapihanean sabata sarimbagan dina ngariksa Sunda turuh huring hirupna ki Sunda anu ngawengku rahayat sarakat sareng budaya janten kewajiban urang teh saresna tiru tadi dina lagu teh tanggal walau karena hayat kedah ngamanggulkeun kahirup bumbukeun rahayat. Anu kadua nyaeta ngariksa lemah caina tanah Sunda anu subur makmur anu kapumpur diciptakeun ku Gusti Allah waktos Allah nuju kagelenyu waktu Tuhan tersenyum lahirlah ka Sunda. Ayeuna biasa ditinggalin nah masih keneh kitu atana kitu. Kang Ruki mangke ngadugikeun sakedap deui baris aya program nasional, program strategis nasional di wilayah Banten anu kinten-kinten nah eta kakayuna teh bakal nguntungkeun ka urang Sunda eta kinten biasa ngarep sakutan bako rakyat biasa tinggalin sareng sajadi tah hal-hal kieu kinten anu urang kedah diikutan kedah ditengetan dugikeun ka dina hikmah dina waktosna urang biasa ngadugikeun kamandang ngeunaan anu patulina sareng kasundaan kapain di mana di musyawarah ya sekedap deui pasekna aya aglomerasi aya gagasan Jawa Barat dirobih janten sababaraha provinsi upami dirobih janten sababaraha provinsi upami janten aglomerasi Sunda kapain teh bade kumaha Sunda lahayana Sunda budayana Sunda wilayahna wewengkonna katingalina palebah dia pisan urang kedah tiasa ngaparina komandan-komandan supados hirup Sunda langkung panjang deui dina peradaban. Jalanan pasmaran Sunda muala asal usul kukituna diperyogikan kalembagaan anu tiasa ngalaksanakeun kegiatan kalayanana anu salajengna disebat Majelis Musyawarah Sunda. Ieu caketan Majelis Musyawarah Sunda sanes organisasi. Jantan urang moal ngadamel organisasi eta.
anu aya dikembangkeun majelis musyawarah Sunda mung hiji tempat pajemuhan, tempat urang ngalieu matotoskeun hal-hal anu aya patula patalina sareng kasundaan. Janten sakali deui ulah aya anggapan ieu ada organisasi eta. Henteu, ieu mah urang ngalieu sapertos ieu terus aya pasoalan, urang diskusikeun, urang ngobrolkeun, urang dugikeun ka saha? Biasa didugikeun ka masyarakat Sunda. Misalnya dina ngagunakeun basa Sunda, didugikeun ka urang Sunda sorangan cing atuh. Ari indung Sunda Bapak Sunda mah didik anak ku kasundaan. Padahal mah didugikeun ka masyarakat Sunda. Atau nanti biasa oge didugikeun ka pamarentah. Misalnya paling gampil, Paseda ayeuna di wilayah Jawa Barat tos seueur nami wewengkon anu tos teu ngangge basa Sunda. Ngagunakeun bahasa Inggris di mana-mana, kompleks perumahan, malih kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, jadi dina hiji waktos mah nami-nami wewengkon toponimi pasti upami kurang dianggap kerja bakal hilang. Anginten majelis tiasa ngusulkeun ka pemerintah, cing atuh kapayun mah ari ngabuka kompleks perumahan, ngabuka wewengkon, gunakeun nami-nami Sunda pemimpin mah urang teh tos teu asa di daerah Sunda oge. Jadi iya panginten gagasan-gagasan anu urang di dunia. Jadi kami jalan-jalan di Bandung tos asa di Bandung, nami-nami tos daya teh. Cibugel Village di umur urang. Oh, di umur urang di itu. Kami tinggal komo lah di daerah Jatinangor, terus ngagunakeun bahasa Inggris. Janten nami-nami Sunda bokang serancang eke, tos-tos kawitan teh. Nah, janten fungsi musyawarah Sunda nyaeta utamina matotoskeun usulkeun ka pamarentah anu aya patula patalina kawijakan ngeunaan kasundaan. Kawijakan apa? Kawijakan anu patula pakait sareng rakyat, kawijakan anu patula pakait sareng wewengkon tadi sareng masyarakat, kawijakan anu patula pakait sareng budaya. Budaya Sunda tos kaitan di taringakeun kumaha urang tiasa ngadamel TSM. Ulah diangge dina pemilu bae. Teh naon terstruktur, sistematis, masif. Sigana tos beungeun urang ngadamel kegiatan terstruktur, sistematis sareng masif kangge kegiatan-kegiatan kebudayaan. Ieu panginten janten sakali deui sanes organisasi tapi memang tempat ngempelna para tokoh matotoskeun hal-hal anu aya patula patalina sareng pasoalan kasundaan anu tiasa didugikeun ka masyarakat banyak ka organisasi oge ka pamarentah. Upami teu didamel kumaha aja nyakeun keinginan upami teu didamel upami para tokoh. Jadi mudah-mudahan khususnya kelompok para tokoh, para pini sepuh, naon anu janten gagasan aya dina hate urang biasa diperhatoskeun ku pamarentah sajami. Itu masyarakat Sunda mangrupi forum atau wadah tempat ngadiumna urang Sunda sareng organisasi kasundaan pikeun ngamusyawarahkeun sagala hal anu dianggap penting pikeun hirup uripna Sunda sareng kajayaan bangsa. Sekali deui sanes organisasi mung urang tempat ngadiu teknikna kumaha urang badan tengkeun Kang Ruki nyebatkeun ulah dilatih paling teu ngatin bulan sakali jeung sasi sakali paling mah karena biasa ngagunakeun Zoom gumantung oge karena isu-isu anu berkembang. Pami aya isu berkembang urang biasa ngabukikeun kamandang kumaha kapayun. Majelis Musyawarah Sunda biasa diharapkeun biasa janten gunung panangkeun urang Sunda dina ngayonan segala pasoalan kasar kasundaan kabangsaan sareng kanagaraan. Janten wadah musyawarah ieu diharapkeun janten gunung panangkeun tempat urang Sunda ngagantungkeun harapan-harapan, tempat urang Sunda ngembangkeun kreativitasna sareng sajamina. Jadi ku hasil-hasil pemikiran urang sadaya urang sing janten majelis musyawarah masyarakat Sunda ieu musyawarah Sunda ieu sing janten mudah-mudahan janten gunung panangkeun tempat tataros, tempat ngadugikeun gagasan, tempat ngarengsekeun pasoalan-pasoalan sareng sajamina. Dina teknis majelis musyawarah Sunda diwengku ku Dewan Gawe pini sepuh sareng Dewan Pakar katinggalna rengse ieu pemea kesempatan
urang patotoskeun kinten-kinten bangunan organisasina sapertos kumaha. Disebutkeun di dieu yang rugi. Musyawarah Sunda dilaksanakan sakira-kirana satahun sakali. Atanapi gumantung karena aya masalah kan kedah dimusyawarahkeun. Upami tilu sasi kapayeun aya masalah. Urang ari mata toskeun naon sih persoalan urang di sanghareupan. Ieu janten ulah aya target paling ke satahun sakali ageuna. Terus adi di internet biasa urang keras-kerasan dia disebutkeun oge. Jadi musyawarah Sunda diiluan ku pini sepuh, dewan pakar, organisasi kasundaan, sareng tiasa oge masyarakat umum. Jadi upami dina musyawarah dilaksanakeun, tiasa oge masyarakat umum ngiringan supados langkung ieu langkung bener kana gagasan sareng sajabina. Terus di anu ka-12, hal-hal anu sifatna khusus atanapi ngadadak tiasa dimusyawarahkeun di antara para sepuh, para pini sepuh. Ya persoalan tinggal, kalau bisa sak ngomongkeun, penting para pini sepuh kurang ngomongkeun, kumaha kambanganna ngeunaan hal-hal. Jangan kapayun seueur bisa persoalan bisa hareupan. Terus anu ka-13, Majelis Musyawarah Sunda didasarkan ku Pancasila sareng NKRI. Dan sanes bari misahkeun diri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dasarna nyata disdasaran ku Pancasila sareng NKRI. Ke-14, Majelis Masyarakat Sunda dina ngalaksanakeun kegiatan sareng putusan-putusanna sifatna mandiri henteu bilu ka partai politik anu mana wae oge. Janten ieu telah dicatat oge sok sanaos ngeukeun seueur pokok saur tapi dina waktosna ngadugikeun kamandang anu aya patula-patalina sareng masyarakat Sunda henteu ka atas ngadugikeun partai politik kalebet keputusan akhirnya yang harapkan gubernur moal jika mohan mengadugikeun urang kudu milih sieun nah eta mah tos wilayah politik praktis tapi upami urang ngadugikeun ieu persoalan Sunda kahareupan ieu kriteria pemimpin sapertos ieu kita sapertos kitu antun mana pilih dumasar kana ka urang sadayana mana anu paling pas kita calon pemimpin anu didasaran tadi teh nyaah ka hayatna, nyaah ka sarakanana, nyaah ka kabudayana. Suluk Majelis Masyarakat Sunda nyata Sunda Mulia Nusantara Jaya. Jadi mudah-mudahan urang sadaya tiasa angkat harkat darajat di Sunda sangkan mulia, upami Sunda Mulia Nusantara Jaya. Upami Sunda teu mulia pendudukna sabaraha persen seueur anu miskinna Nusantara oge kantos kacacana. Jadi dia jumlah pengangguran seueur, jumlah anu miskin seueur, kontribusina ka negara ke dia langkung. Ieu panginten panganteur mudah-mudahan sakali deui Majelis Musyawarah Sunda sanes hiji organisasi tapi tempat urang ngariung ngobrolkeun masalah-masalah kasundaan terus ngadugikeun kamandang-kamandang urang ka masyarakat, organisasi atau nabi ka pamarentah. Sakitu nu kami atur dalam cukup umur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.